saniyatil wada wajib syukur alaina lillahi da. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ulah carentil kudu sadar umur di bumina aya salakina kuring 40 jadi moal narima diheureyan ku umur 50. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Guar munggaran nuklar jadi cimata nyamangsa naratas cinta antara hamba manusia. Beber layar tarik jangkar mungkas alam lalagasan nepungkeun janji pasini nu dipatri ku jatuh krami antawis pamegat istri nulan nyontol Kangjeng Nabi. Sunduk waktu nyambut catur nyungsi pasini birahi subaya anu ti heula munggaran pakait ati sejasilih pikaheman sangsang badan titip diri dan mugi kauntun tipung laksana paneja ati. Subaya anu ti heula geus moal galider deui siloka kang kalung kembang mangle tawisna ngahiji sagagang kembang kaheman sareng geui kembang kader. Ingkang rayi anu seja ngambah sagara ngarumah tangga neuleuman leuwih ngalaki rabi diabrul-abrul ku dulur diabring-abring ku kadang wargi. Tong jejerih lamun seug meunang kapeurih sing bisa nadah musibah ku kecap sadrah miwah hamdalah. Dina nyacasna kertas bodas hidup duaan anak king sejang motretkeun keretengning api nu disaluyukeun jeung mangsa ayeuna mangsa nu pinuh ku kacinta wancin nu pinuh ku birahi lamunan anu ngajentulir gunung-gunung belah kidul linduh ieu matak timpuh sakolebatna ingetan lalakon mangsa katukang. Anjeun duaan melesatkeun gondewa kanyaah wirehing rumah tangga deuk diwuwuh ku sifat asah asih jeung asuh. Malah mandar rumah tangga hidup duaan sing repeh rapih ulah ripuh komodoi lamun ropoh. Para asatidah kori-koriah mubalig-mubaligoh hormatin sim kuring guruaneun pikeun sim kuring. Ais pangampi pupuh lemur ti kawit kades kadus RW RT BPD lebetur LPMD nuran cage kana gawe dititah teu hararese sanajan teu kabagi duit PBB. Anu hormatin sim kuring. Ibu miwah bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patebatan kalayan hempak merbayaksa reket dengdeng papak sarua moal deuk ngabeda-beda. Dina saat nu ayeuna dina wancen nu kiwari ibu ngariung mungpulung di ieu tempat gaduh maksud nu dituju boga maksud nu diseja nyatana rek pangaosan. Lamun tukang dagang neangan untung, lamun tukang tani neangan hasil, ari ibu pangaosan neangan naon? Oh bisa neangan pincuk. Cek ibu pangaosan teh neangan ilmu. Geratanya ka Pak Ustad anu neme taroskeun Pak Ustad naon fungsina ilmu, maka Ustad bakal nyarita al ilmu nur. Ari ilmu teh cahaya. Nah bener ilmu geus jadi cahaya tanya karena awak masing-masing. Lamun ibu boga ilmu berarti kudu kaoncoran awak urang ku ilmu urang pada kanyataan mah sararea ge acan. Boga ilmu tapi can jadi oncor keur kahirupan. Kabeh nu hadir di tempat arapal ilmu tahajud tapi naha unggal puting hees wae. Kabeh ge arapal ilmu sedekah jeung infak tapi naha fakir miskin diantep wae. Kabeh ge arapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tetangga tong pasea tapi naha sakapeung ajengan ge gurger wae. Malah mandar nu hadir di tempat arapal ilmu kasalaki kudu hormat tapi naha duit leutik nyakar wae. Berarti ilmu teh boro-boro ngoncoran batur ngoncoran awak sorangan ge cantang tu bisa. Mata kahirupan mah ukur disebut matak tong sombong-sombong teuing ku disebut.
disebut ajengan, disebut ustad, disebut kiai, teu kudu nepak dada asa aing pang ustadna lantaran teu boga surga. Nah saha atuh eta nu disebut ustad teh heuting, da ustad teh ceuk ibu bawa ka hareupeun Allah, bawa ustad. Di luhur aya pejabat, ceuk saha pejabat, ceuk rakyat, bawa ka hareupeun Allah, bawa pejabat, bawa bangsa. Mana buktina eta teh saya ti anyar dilantik geuning juk di penjara, berarti garong gede teh. Matak nu ngaran hirup atuh kudu sombong teuing ku disebut pinter kuno bodoh, disebut beunghar kuno miskin, disebut daek kuno kedul, disebut pejabat ku rakyat. Maka Allah bakal mikeun tugas masing-masing. Lamun hirup geus disebut pinter, maka tugas jelema pinter ngoncoran jelema bodoh. Tapi nah kanyataan geus pinter ngadan ngaledek nu bodoh, deuk ngaledek ngecek kuring teu kudu pinter jadi jelema belegu ge bisa. Disebut beunghar kuno miskin. Matak Allah nyimpen kabeungharan di jelema beunghar teh lantaran boga tugas nulungan nu butuh nalang nu susah. Gerak tempo keleng beuteung nasi miskin pek bantuan, gerak tempo bisi aya budak yatim teu sakola pek sakolakeun. Ta eta teh tugas nu beunghar ka nu miskin. Nu beunghar sombong tingali tungtung hirupna dijejek ku hartana. Bari nu miskin mah jasana gede, aya nu maot pangheulana nyokot pacul nyeun kuburan, aya nu maot pangheulana nyokot pasaran tahlil 100 poe si miskin tara eureun. Matak lamun di dieu nu ngariung di dieu aya jelema beunghar sombong teu akur jeung nu miskin, kali-kali maot si eta nu miskin dendam, maot si eta bikeun paculna mangga ngadamel kuburan sorangan. Tuh aya pasaran di masjid ngagotong ku sorangan, atuh eueuh nu nganterkeun ka kuburan silahkan 6:30 aclok-aclokan sorangan. Manusia tong coba-coba goreng jeung batur dek kitu dek ieu keukeuh zon politiken manusia makhluk sosial anu butuh ku batur. Anapun kasatiapan hareupeun manusia sarua wadah kunci tina ilmu iwati hiji. Lain sakola teuing luhur lain, da loba nu sakola luhur tapi akhlakna eueuh punten wae henteu becus. Nah kolot baheula teh sakola tapi punten bebeakan, punten kalangkung nepi ka mastaka teh mangut, padahal sakola teh peti luhur eta ta ilmu. Matak lain sakola luhur ilmu mah wadahna we nu hade. Naon eta wadahna? Hate. Matak hate anu kudu bersih ilmu bakal nyampeurkeun sorangan. Sabab sumber kailmuan lain sakadar ti ustad, lain sakadar ti kiai. Ceuk ilmu baheula jang ngaji teh sing tamat bismillah teh bisa ngapung. Cobaan bubar ti dieu maca bismillah naik kana puncer tangkal alwi bismillah gubrak nah ada pejet pak salahkeun nana gerhana na teu balik mun mah ceramah teh cenah cinta palebah mana teu balikna cenah bismillah bisa ngapung geuning tetangga ngadon maot. Lain salah kuring salah ibu da bismillah di dinya lain ngapung awak da sidik teu boga jangjang tapi ku ibu bismillah ku ilmu bismillah ngapung perasaan rasa batur rasa urang nyeri batur nyeri urang bingung batur bingung urang welasan asihan jeung deudeuhan moal aya jelema nu katalang sara lamun bener nyaratal ilmu bismillah. Tah ieu mah atuh da gedong sigrong mobil mewah sawah lega coplok jeung bismillah kana BLT hayang. Cenah kudu Rahman, cenah kudu Rahim, kudu welasan, kudu asihan, kudu deudeuhan. Sing aku kabeungharan teh Gusti abdi nampi kana kabeungharan titipan Gusti. Gedong alhamdulillah sigrong mobil boga sawah lega budak sakola. Aku karena kabeungharan teh bikeun tugasna saha tugasna kabeungharan gerak tulung nu butuh talang nu susah jahit utuh teuleum bere oncor anu poek hudangkeun jelema labuh ta eta tugas jelema beunghar teh. Lain ieu mah geus beunghar RW dicarekan RW gelo RT edan jadi kunaon ari ibu batur meunang BLT aing henteu cing depan ibu mah gedong sigrong mobil mewah saha lega nepi ka hayang BLT ganeng ku ustad sia teh fanatik kitu ngadon nyarekan. Berarti itu bersyukur ku harta anu mobil boga. Dalam menjelema bersyukur ku harta mah kabagean bakal ngomong RT RW hampura emak mah boga tugas keur syukuran anak peperieun emak marang bere ka miskin henteu atuh ieu hak mah deuk dibikeunan deui we kopang mikeunkeun ku RT na kasih miskin jeung si yatim ta eta jalma nu bersyukur ku harta teh da kajen keprok eueuh nu kitu teh. Nah iya berarti geus lain ilmu ngapung atuh ku bismillah teh ngapung perasaan rasa batur rasa urang nyeri batur nyeri urang bingung batur bingung urang artina umat Islam kudu bisa ngarasakeun ka nyeri jeung ka bingung batur.
lain emang batur susah dilelewean, batur bingung yes puas, wah geus kacau gitu mah geus lain jigana coplok tina kaislaman teh. Inilah ilmu bismillah. Lalu budak tetangga dagang comro nongtot leho meuli moal nama jeung moal apan bismillah. Kalian nyebat asma Allah ar-Rahman nu mawalas ar-Rahim nu maasih bejadna ibu teu baligna kuring teu ceregna ibu geuning Allah matubu ilallah taubatan nasuha masih kene mere umur pikeun ngomean hirup artina Allah teh Rahman jeung Rahim pira kadar nempol leho nepi ka mung kana comro dawa jodoh comro dijieun tina leho tembongkeun sifat welasan asian jeung dedehan jang ka dieu mama teh hayang comro ngan eta we kabita ku polo kuat hejo kagok ngaraeun barang dahar sakalian garawan budakna emak boga duit 10.000 tah keur ujangan wayahna eta polo deuk dibeli tuh sing-singkeun di balong emak keur barab lele sebreng-sebreng buruhan 10.000 budak dagang comro jadi payu lantaran leungit lehona. Inilah makna welas asih jeung dedeuna. Na awak ibu aya kagorengan, na awak kuring aya kagorengan, lamun Allah teu boga sifat Rahman Rahim geus dipaehan jelema kabeh Pak. Well bener kertas warna bodas aya titik warna hiji jelema nu boga Rahman jeung Rahim moal lalajo titikna aya warna bodas nu lainna. Satiap jelema bener pernah salah, satiap jelema salah ge pernah bener. Sok awak ibu bener salah osok daek kedul osok alus goreng osok matak gerak eureun nyaritakeun salah batur da urang ge osok salah jiga batur. Gerak eureun nyaritakeun kedul batur da urang ge sok kedul jiga batur. Gerak eureun nyaritakeun goreng patut da batur da urang ge sok goreng patut jiga dah ngaraku lur kadinya ayo hirup tong sok jadi malaikat sok soleh hirup teh geuleuh. Lamun iblis teu sanggupkeun ngajadikeun ibu jadi jelema jahat maka iblis bakal neangan cara supaya ibu jadi jelema anu ngarasa bener dina ibadah kadituna asa aing pang nyana asa aing pang benerna asa aing pang alusna teu sadar yen urang keur kagoda ku iblisna. Jadi we ria kadituna deuk tahajud nyieun status OTW tahajud boga kongkorong leumpang dongko dah hayang kadeuleuk batur pingol teh dieu nepi ka dieu nyamper pengajian gigi brig hayunas pikaruji teu ari si eta naon ieu ria teu sadar harta puraga denda anu aya pangkat jabatan nu dipiboga naon belaeunana di akhirat teu melaan naon-naon dalah-dalah pamajikan nu dipikanyaah bapa maot eueuh nu milu cobaan pemajikan lebih kanya aku bapak maut bapak sugan di dieu mah aya bapak abdi keung bade ngiring we ka jero kubur lamun urang tukang nguberkeun dijejak juga deuk ngilu mah ganeng ka ditu da insyaallah geus dijejak jebrod ka handap teh motor roesan atuh ka luhur cing teh lain deuk ngiring ka salaki teu sudi sia teh ustad tungguan geus natus aduh buuk dibeureman deui awak ibak deui beger di mana deui nah teh beger teh jiga angkot eueuh penumpang atuh cenah cek beda nyaah ka pemajikan nyaah ka salaki ternyata Pak hanya sebatas kamuflase. Inilah hukum dunia seperti itu bener matak ilmu hate tempatna lamun hate jelema bersih maka cicing dina angka kosong lamun jelema kosong bakal sanggup dicician tapi lamun jelema geus ngarasa boga ku ilmu ngadenge ceramah kieu hate ngeluh bakal eah-eahan dia ceramah kitu aing ge bisa atuh nah lain ku babatok sia sedih kurang mah jelema riweuh bieu ti Garut leos Tasik tiberes ti dieu ka Kuningan isuk ka Karawang leos ka Padalarang palenyeng ka Banten terus ka Jawa Tengah jelema riweuh matak atoh lamun anu ngabadalan urang rek balik we hirup jelema mah ieu kudu ngarasa kosong lamun jelema ngarasa kosong boro-boro ti kiai boro-boro ti santri anjing sekalipun bakal jadi oncor ilmu pikeun jelema nu kosong hate ada kuring mah di lemur aya nu merah anjing tara dicarekan lentong ka anjing teh punten cing teh pun guru cek tetangga teh ustad rada gelo nah cing teh nyebut nu gelo mah nya guruna anjing kali-kali mah bapak jeung ibu guguru ka anjing palebah mana urang kudu guguru ka anjing sanajis-najisna baham anjing masih kena bisa dikumbah ku 7 kali kalau meket tapi najisna baham manusia mun geus kanyerikeun hate batur leungeun pantal abak padeukeut hate rujad saumur-umur cai mana nu bisa nyeuseuf kana kanyerian batur otak nu kieu patut tah kudu dijaga teh ulah ari bacaan salat alus aya bibir ngomongkeun batur pan eta teh teu cocok jeung bacaan salat
apaan sholat teh wajah tu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardo alus bacaanana. Nah ai bubar sholat batur dihina, batur diledek, batur dicaci. Mana alusna bacaan sholat teh atuh kudu make pagawean naon oge lur. Nana gerhana mah beda ti batur. Heuh. Urang ge sadar da ustad melain merekieu. Kuduna ge ajengan mah udang badag, gamis ngangsar, sorban ngagaplek, kurumuy ajengan depan lentong sararea wilujeng sumping al mukarrom da ka urang malain lol kuring well cinta kunaon kala kabul well ternyata kabeh korban TikTok sararea nyaho urang oge nah atunana gerhana beda jeung batur teu beda sarua nu diundang ngomong Islam nu di kopea ngomong Islam kuring ge nya ge jiga ojek online keur ngomongkeun Islam matak jelema tong sok lalajo kana cangkang lalajoan mah eusina tina eta cangkang tuh cek orang Sunda hantang hantung hati gong hati weli hantang kalayar beulit ecei beureum pika bitaeun ditempo pika bitaeun tapi gerebes dituang ternyata racun saha eta teh jelema nu ngalusan awakna tapi goreng hatena racun bau kadongdong ge alus luar goreng eusi teuing ari teu jigan hoo ngopi jeung urang dahar jeung urang bubar urang dredeg ngomongkeun urang nu kitu tah jelema munafik hirup teh pan ibu ge osok meureun dahar jeung ibu tuang jeung ibu kulem jeung ibu ai kagorengan salaki dipangpang dina Facebook henteu teh acan hantang alus kulit goreng pejit mun dina bumbuhan kalayar beurit ecei beureum ti kapitaeun karebos ternyata racun hirupna hiji dua hantung mah jantung podong ho badag beuki dieu tereka tetet we hantung jantung naon maksudna jantung hirup manusia naon nu disombongkeun ibu gelis bareto ayeuna mah buk hidung jadi bodas lempang gagah jadi lemah ngomong capetang jadi balelol orok eueuh huntuan seuri lucu coba nenek beak huntu seuri da keeng atuh naon urang disombongkeun bapak baheula keur ngora ngaduang sukro dorok-dok mata kresununa denge keur ngora geus kolot ngadar sukro huntu unger hiji-hiji da ngadon mengbal di jero kadang-kadang huntu kateleg sukro keluar naon nu disombongkeun teh lur bisa dibisakeun pinter dipinterkeun alus dialuskeun bisa oge dibisakeun daek oge didaekeun saha urangna atuh matak jelema pinter teu kudu sombong ku kapinteran leungit Allah cilaka jelema eta ku kapinteranana well jelema daek ya tong mentang-mentang daek da disebut daek teh kuno kedul jadi bisa jadi batur kedul teh karena urang anu daek jadi nu salah mah lain nu kedul tah nu daek ya ibu pengajian pandai geura urang tanya ari ibu nyamper pengajian kanu osok kanu tara anu osok nah anu tara disamper tuh suudon teh pangaranna teh bari cek logika ge nu osok mah teu kudu disamper da geus nyaho eta osok dina teh disampeurna ge bakal datang tapi naha anu tara pangaosan tara disamper kunaon jawabanana da tara heuh berarti dosa teh ibu sodon ti bareto Nabi Muhammad 23 tahun dakwahna ngajak umat supaya beres ayeuna ibu sabara poe ngajak tetangga ngajak pangaosan karek sapoe nyebutkeun saumur-umur si eta mah kedul dosa teh aya di ibu matak tong coba-coba nyalahkeun batur hakikatna urang ge katempo benerna tong nyebut kedul ka batur da urang ge can katempo daekna matak hirup tong sok lalajo nah si batur ngewa alam padang poe panjang negara Tanjung Sampurna hirup manusia neangan ilmu babad na awak ibu taneuh cai angin seuneu dunya kidul kaler kulon wetan benernya Quran opat lapad makna matan maknawi lapad makna artina matan eusina maknawi amalna coba urang nyengerepan Quran karek nepi ka mana karek nepi kana lapadna karek nepi kana lapad bari geus hese eta urang mah ponok loba salah geuning maca teh hekeun karek wawuh kana lapad naon atuh maknana makna teh artina naon matana matan mah pagaweanana naon maknawina amal anu hadena matak ilmu teh can jadi oncor keur batur da urang mah ilmu nabi wir can katempona pagawean sedekah apakah si eta beri sedekah sadeo
tahajud apakah unggal penting orang tahajud benar tuh maka jeung nama molototan wae pagawean batur kolototan mah awak sorangan mata pertemuan paling indah bukan bertemu seorang kekasih dengan kekasih malam minggu papanggih di tempat wisata poe isuk ngahulang deui sabab buyut beak peuting berarti teu indah nu paling indah mah bukan aku bertemu kamu tapi pertemuan paling indah ketika diriku sudah menemukan aku kunaon orang sok pasea jeung batur da wawuhna jeung kagoreng patutan batur teu wawuh karena kagoreng patutan sorangan matak nu ngaran hirup gera wawuhan awak sorangan saha urang ti mana urang jeung saha urang innallaha ma'ana saestuna Allah babarengan jeung urang buktikeun awak bapak lamun bener Allah bareng jeung bapak mana buktina asmaul husna nyaritakeun ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mumin ya Muhaimin ya Aziz ya Jabar ya Mutakabir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghafar ya Qahar ya Wahab ya Rojak ya Fatah ya Alim nepi ka ya Sabur Allah boga sifat Al-Ghafar Maha Pengampun umatna hambana kudu asa kampura ka jelema nu dolim ka urang kakara urang bisa disebut bareng jeung Allah kahartos nu ngahina nu rujit nu cua nu ngewa nu galeuheun bae da kahayangna teu kudu lawanan hirup mah nya ibu dihina batur delek batur dicaci baturkeun lalajoan buah buruk nu buruk teu kudu dipetik nu buruk teu kudu diala nu buruk teu kudu ditaekan kacape-cape melaan buah buruk ibu dihina diledek dicaci kacape-cape kudu ngalawan deuk naon karipu-ripu antep nu kitu mah engke ge eureun sorangan buah buruk mah ragrag teuing cek ibu teh geuning tatangga urang ngomongkeun urang teh eureun tenang kege eureun sing sabar we di mana geus dibere panyakitnya dihuntu nya tah saya teh mah cager deui angeureun ngagu goreng urang engke ge cager iraha geus paeh lah matak Allah mere umur ka satiap manusia teh supaya manusia ngomean dirina samemeh tepung jeung alam panungtungan maot ngaranna rek nepi ka iraha goreng hate rek digubuk nepi ka akhirat tong panasan ku batur tuh lalajoan hirup mah kudu jiga tukang son enjoy tukang son pang capek-capekna tukang son dina acara ieu ibu mah cimek bleh tukang son mah aduh menerkeun mixer ngajerit seutik mustami komplain eueuh ka ecreugan beres dina acara mangul eta menerkeun ieu tapi naha bayaran gede ustad katimbang tukang son panas tukang son ka kuring lamun panas ge geus pareuman teu enjoy we tah matak bersih hate mah tukang son teu amakeun nya ge bayaran gede kana ustad katimbang tukang son cek tukang son teh heueuh ku aing pareuman tah lamun kitu panas cenah ku ustad ai duit gede ustad ai urang leutikna lamun panas sok urang nyieun solusi tukang son naik ka dieu ceramah abdi menerkeun mixer duanana ge bakal kacau sound system ngabeledug di coo abdi nu ceramah butut mustami komplain nu hajat wirang matak jelema tong panas ku milik batur lamun lain urang bagianana deuk diudage moal beun moal pernah kahontal capek-capek kudu panas ku milik batur batur nyen gedong urang nyeri sirah riweuh batur meuli sawah urang batur angen batur meuli mobil urang nu panas tiris batur meuli motor urang anu sakalor atuh batur nyen pila nah da isukna ketae sia teh moal matak urang panas ku milik batur-batur matak ragrag darajatna moal matak urang geuleuh rujit karena milik batur-batur ngadak-ngadak jadi sangsarana tapi sabenerna panasna urang ka batur keur nyiksa awak soranganna weh kenah ya ceramah euy sararea ungut-ungutan ngarti benernya tuh tempo daun teu bisa munian dunya tapi lamun daun apal kana panon ibu maka dunya moal katempo lamun hate jelema bersih bakal bisa lalajo ka alusan batur tapi lamun hate kotor cadu hayang lalajo kana ka alusan batur bahkan batur lebih alus hate beuki rujit pak mata ulah coba-coba nerangkeun ka alusan urang ka jelema nu ngewaeun da si eta lain eureun kalah ka beuki rujiteun orang lain atau udah sedikit batur teh ngawaeun ngadon nganjang ieu teh kongkorong teh 30 gram hargana teh 1.400.000 beuki ngadilek ka si eta ibu leos kumaha cek ibu lebok tah sarwana hirup kitu patut bae galeuh atuh da well mata
ieu teh kunci hirup hayang salamet. Lamun ibu hayang salamet di akhirat, salametkeun heula ayeuna di dunia. Ari kitu mah hate siksik melik sulit ati goreng pucus belang bayah. Batur beunghar majarkeun nyegi. Batur loba duit majarkeun tuyul. Pek teh hooh nu beunghar teh boga budak botak nolol tina jendela tuh cenah tuyulna. Nu kieu nu moal hirup maju teh naha tudang tuding ka diri nu seje. Panon katutupan ku daun sehingga teu bisa nempo cahaya panon poe. Hate katutupan ku sirik moal bisa lalajo kana hadena batur, tapi lamun hate bersih bakal bisa ngahargaan kana kaalusan batur. Mangga gara baralik kana diri saha urang sabenerna. Lamun kitu juga loh kana kamajuan batur. Da si eta mah lamun geuleuh kana kaalusan batur, yakin sok hayang ngagogoreng batur. Nah naonan kikituan sirik ya bener ya. Bapak kades alus-alus nanyian program sebagai kades tetap harus penuh ewang bakal rujiteun beki alus beki geuleuh pun adi nu nikah anjeunna depan tugas di Polda kapungkurna teh geblus enak ka Kapolres harus penuh resep. Alhamdulillah saya mana jembar hate sing jembarnya rizkina nu resep keur nu ngewa ibu nyieun gedong bakal aya nu ngomongkeun gedong ibu saha eta nu hayang gedong simpel hirup teh ieu hajat alus-alus cek saha alus cek keluarga timpa mah cek nu ngewa nanaonan hajat kitu nepi ka tiiseun eueuh dangdutan saha eta nu hayang dangdut tong lawanan hirup bapak jelema moal salamet tina bibir jelema moal aya salamet ku bibir jelema demi Allah moal aya jelema salamet ku bibir jelema bahkan ibadah teh ulah karena jelema tapi kudu karena Allah Ta'ala sabab hareupeun jelema mah 1000 kaalusan bisa leungit ku hiji kahadean 1000 kaalusan bisa leungit ku hiji kagorengan nyieun ibadah hareupeun jelema 1000 kaalusan bisa leungit ku hiji kagorengan. Ibu hayang percaya sok bapak ti hotat usaha beung ka ditu beung ka dieu nu karyawan nu pabrik nu TNI nu Polri nu guru nu karyawan nu tani nu dagang melaan saha bapak melaan anak pamajikan kapake ku anak jeung pamajikan imah pageuh baju teu dahar seueuh kongkorong ramai geulang boga sugema sapoe gara sok bapak ngabonceng awewe sejen bari beger tuluy kapanggih da beak ta anu alusna bapak teh tuh tempo hahaha nyebut lagi nurus tunyung inget perilaku nu 20 tahun henteu inget gedong sigrong henteu inget mobil mewah henteu inget usaha salaki henteu inget nak kacucungik awewe eta nu ngagoda salaki urang bener si pelakor nyebutna oge malah nyebut lagi lebih hadir diserahkan lebih hadir raranaan lebih hadir rarandaan talung kene status boga salaki 30.000 ge bakal datang salaki nu mawakna daripada urang teu boga salaki 1000 perak ge teu datang-datang mata anu ke rumah tangga bacupit ya bubar ti dieu wayahna bisi aya nu rek cerai bubar ti dieu wayahna toel salaki aya cek salah kita kunaon mana balik pengajian jadi lebah tong tulus ragrag tala nah kamari mepan mana teh hayang pisan dulu sekarang kan masa depan milik kita berdua ayah meneroji ibu hayang salametkeun di dunia tong nyimpen siksik melik sulit ati goreng pucus belang bayah teu kaupan sedukan pudungan picen salamet ai kitu mah hayang salamet batur goreng omongkeun batur salah wiwirang batur kedua caritakeun insyaallah lain salamet dicabok batur gitu batur salamet teh jawabanna teh aya hate bapak bener lain mari akhirat hayang salamet ai dunya lo baki omongeun biheung salamet di akhirat di dunya we geus 1000 sia tah mata kalebah maot teh nya lain didoakeun geuning aduh pas kubur teh modar sadia ta eta hayang salamet ayeuna rumah tangga hayang sakinah hayang mawadah hayang warohmah
wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Hayang sakinah, hayang mawaddah, hayang warahmah berarti butuh modal. Naon modal? Sugan geulis. Geulis relatif 30 ka handap geulis 30 ka luhur mah ieu buktina. Geus eueuh nu ngaran geulis. Boga budak hiji gumelis, 2 cumuntil, 3 pakusut, 4 abut-abutan, boga budak 5 pudeg-deg awak ngebekahan, kasur nomor hiji bea ku sorangan, salakina lakop kana tabeng naha kaseredkeun ku awak gede atuh. Timba salaki nyigeng gede-gede teuing awak teh kasihgeung ibu pundung leos ka kantor desa senam tu dua di jalan tiktokan eta hayang langsing ajojing ayo ajojing hayang langsing 2 tahun kikituan date langsing badungan ku bapa nusok senam beres senam goyobot comro misro liliwetan awak teh kalah kabeuki meber tempo salaki meotan nah mikiran hutang urut baso atuh da matak mengeus rumus rumah tangga mah sakinah mawaddah warahmah lain karena geulis tapi ijab kabulna ge geus nyarita tarima abdi nikah ka peuti tegas bapak nu wastana neng titik-titik tarimakeun dek leutik dek gede dek kitu dek kieu geulis jeung gorengna leg-leg da rumah tangga lain menang batur rumah tangga teu dipaksa teu kapaksa rumah tangga celik putih celik herang gumantung dua nana hatena masing-masing weh kajian cek batur goreng cek salakina moal aya nu jiga bidadari pokona kajian cek salakina pudeg-deg awak ngabeukahan badan anger cek salakina moal aya nu leuwih pantes iwati neng itulah anu paling hebat lain karena geulis mah relatif bener karena naon atuh sugan karena harta lain gedong sigurung mobil mewah sawa lega loba nu paburantak rumah tangga heeh naon atuh modal rumah tangga teh pelet dah arari teuing pulat pelet dukuna geus hungkad ku siana pan basa siana leungit di cadas pangeran geuning dukun caricing si jalan ieu kuring siana cing di mana manehna di jero leuwih aduh lentung teh siana ti Cirebon geus pikir wirang matak mangeus keurna naon ku pulat pelet tah jago pelet anger urusan hese ka pemajikan bisi ibu tu percaya yeuh peletna sun adus banyu suci kang adus badan kaula kokosoknya warohani mulyakakeun indatullah Syekh Rujo Cahya Fatimah Jahlil Karim Bitu Muhammad wa alihi washabi ajmain irung aing kuwung-kuwungan tarang aing laca menterangan pipi aing kutumirian bibir patemu seuri huntu patemu cahaya serenge baracak syaratna kudu nyengir ti kaler ti ka kulon tibatan payu ngadon aing ngadagor belanyang deui kawetan cek urang wetan aki-aki nu merena Allahumma zisadana mayar dibuana kabogo hurif sajagat aci sungsang larang perang aci sungsing larang puting buah kholdi aci Allah la ilaha illallah wala nasin teh bah ka dieu teh minta pelet kala kata Idul Adha poho belanyang deui ka ustad cek ustad wa adqalaha syai'in adab rasul masriki foto iduhu wahil ilayya tataqalamun ngan ka ituna jadi ngaco ulah aing inget ka sia kudu sia inget ka aing sia ngakan kejo cetan bobo ngakan cai asa tuak bari euleuh jiga engkang keur gumambang di jalan gede ya kupa cikur bakekok durakeun ceng tadi kumaha pun bah tiupkeun kana cai sabaraha kali gumantung wedal kuring adalah jumaah naktuna genep berarti kuring kudu niupan cai genep kali terus ini kumahakeun seblokkeun ka mana ka buruana parawan di dieu jeung parawan di Cimaung sarua nasibna kebluk hanas jam 5 ge diceborkeun di buruana nah dapacan hudang-hudang nini nama balabiri ka cai ngumawadah cai pelet kalengkahan ku nini matak nepi ka detik ayeuna nu ngudag teh nini waktu bae we cenah ustad da seurik takdirna meureun jeung nini ya cekek ku aing oroream teuing kawin jeung nini dikeukepan ngadon batu da kata gara romantisan di simbutan doang ngadon ngebekok sia teh mah geus teu maen pulat pelet kunaon atuh jodoh pati bagja cilaka kun payakun milikna Gusti maka jawaban hayang sakinah mawaddah warahmah di mana letakna man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fidin dina agama saha jalma Allah dek mereka alusana rumah tangga yufaqihu fidin dua nana dingartikeun dina agama maka ternyata sakinah mawaddah warahmah hasilna adalah agama nu sampurna jeung paripurna maka biji tugas keur ibu tilu hiji
idza nadarta ilaiha saratka direret masket ditempo pikasanueun imut lucu ngagelenyu somea darede alus budi hade basa da ieu mah salieun teu ngadenge ceramah teh bari nempo bibir urang bari hatena eta cenah ku capetangna gitu aduh tina kunyemna ka ciri pisan idza nadarta ilaiha saratka direret masket ditempo sono imut lucu ngagelenyu somea darede alus budi hade basa landung kandungan layar aisan aduh gagah lamun boga pamajikan kitu sing resep dangdos ibu teh naha sabab lalaki resep kanu bersih kanu seungit lainnya megara cicing di imah aduh samping geus warna-warni baju kancingna 15 kancingna bari geus beureum koneng kayas hejo kuat 3 partai cobloseun nyuguhan salaki pupun tenan kudu nama ieu bari nongeng geus parah we geus eueuh pikalucueun idza nadarta ilaihi sarka geulis ibu teh ku dangdan ngan hampura salaki nu alus ge nu merhatikeun alat dangdan ari geulis hayang aiteun dibedakan ku sarangsang kawung tibatan geulis kalah kajiga nu melah kawung heuh careuh idza nadarta ilaiha saratka ngan geulis di dinya lain geulis sakadar lahir da lahir mah beukena kuruksak tapi geulisan oge jeung batin-batinna nalika ibu geulis batin bahasa moal luhur ti salaki bakal lentong kanu jadi salaki balik usaha papageun lalalang panto ngarasakeun kacapena kalungsieuna karipuna katunuhna edeuh salaki sumping teh sambut lalalang panto kulutrak panto dibuka geuning aa sumping muhun mah tangkep celengok cicing ulah kababara katakan celengok taarna suntangan ongkoh gek salik dina bang barung cokot cai anu tiiskeun bae tong make gula bikeun ka salaki pupun tenan pan geulis batin hapunten bapana cai teh cai we teu ngangge gula-gula acan suruput ku salaki diinum katempo jiga nu amis 2 gelas nepi ka teu mahi naon make jeung kitu ternyata nu amis lain gulana nu amis budi pamajikan kanu jadi salakina beres gitu cokot anuk bapak beli bade ibak ya anukna ya sabuna ya odolna tungtun leungeuna bagaikan raja lamun ibu hayang sebagai ratu maka jadikan salaki adalah rajana dengekeun tah dengekeun bawa kacai cenah mandi beres mandi siapkeun ku ibu sarung koko jeung kopeah kebutkeun sajadah mangga bapak beli teh acan tepan dekul salaki salat beres salat ibu tong ngablu cicing beres salat kulibet ibu kaharep deuk naon nyuuh nalahunan salaki greget atuh da pok ibu nyarita hapunten bapana capelung seri putun geuning bapa melaan jisim abdi ti luhur sosok rambut ti handap saibas dampal hapunten jisim abdi hapunten rumah tangga ti baheula can pernah bisa mere nyugemakeun kanu jadi salaki punten hampura sepuh hampura ieu ceramah jero teuing direret ti ditu nepi ka ditu keur kaum ibu-ibu da eueuh nu kitu eueuh kalau kaki cek hatena teh ya naon kumaha duit kitu da katempo teu mau belah dinya mah balik salaki usaha teh lain baiti jannati rumahku adalah surgaku ngadon ngajengkelkeun geuning balik mawa duit teu cek salaki teh boro-boro dah kitu mane mah teu nyaho jadwal Senin Bang Emok Salasa MBK Rebo PNPM da sagala dianyukan ku bengok maneh wah kacau geulis lahir geulis batin geulis lahir resep dangdan geulis batin ngarasakeun kacape kalungse karipun nu jadi salaki jong urang teh pas salaku lalaki usaha teh leres tempo bapak-bapak beri ngaret ka ibu lebok cenah tah doa ida amartaha atau atka di mana dititah wajib patuh taros ka ustad waya di dieu eta tugas ibu mah ida amartaha atau atka di mana dititah wajib patuh istri soleh keur tuluh dititah ngadak-ngadak buringas punten abdi keur ngomongkeun anu soleh lain ngomongkeun ibu abdi mah keur ngomongkeun istri soleh keur tuluh dititah ngadak-ngadak buringas talamun ieu teuing jigana ieu mah keur buringas dititah ngadak-ngadak tunuh istri soleh mah ka mana tos rada tunuh pak lay-layan bade kulem nya hampura mah bapak rek miwarang mangga bapana ngadak-ngadak buringas nu soleh lain ngomongkeun ibu nu soleh ari ieu mah jigana lain kitu rek ka mana mah nya sare atuh bayak ieu mah jeung geus tunuh geus deui bulan ngebecos wae kana TV da listrik pareu mah geuning urang nu mayarna
mana mah kitu pagawean teh lain bapak rek ditanyain cukup kokon ku sorangan capek ah tah eta mah jigana eta. Istri soleh mah sadar di balik perintah suami ada perintah Allah, di balik perintah Allah ada surga yang dijanjikan. Mabak ibu tugas kedua patuh kanu jadi salaki. Kan Pak sementara mah ieu urang kenyar heula. Kuman ida amartaha atau atka. Siti Khadijah nuju wiridan kurumuy Nabi beres asar direret ku Rasul. Siti Khadijah nuju wiridan dan Nabi matara tutah-titah lamun pamajikan keuriweuh nyanak teko nyalira nyanak cai nyalira ngaleut nyalira tuang nyalira. Siti Khadijah nepi ka benu datang ka Rasulullah, ya Rasul benu ka abdi nepi ka timeu barang jisim abdi. Istri Nabi mah hayang dititah talamun ieu mah mumul bae dari mulai istri Nabi, istri Mang Udin itu istri Nabi mah hayang dititah ieu mah mumul nyaho abdi gerasa engke bapak ngalakukeun nyanak teko nyalira tuang nyalira ngaleut nyalira. Ibu kira-kira bakal jika Siti Khadijah hapunten bapana hapunten nah benu ka jisim kacadunakeun paling ge kieu aduh bapak ladang ceramah kamar teh neurak tak kitu bapana hideng kacau idza amartaha atau atka. Tilu hafizatka malika wa nafsik kudu bisa ngajaga ngariksa kehormatan kulawarga jeung diri nalika salaki keur eueuh tong ngasupkeun jalu sejen tanpa izin ti salaki. Tong pernah aya nu nganyang tanpa aya salaki matak salaki eueuh teh kunci kamar kunci imah kunci sagala rupa teu meunang aya lalaki sejen asup hargaan perasaan lalaki nu mere mas kawin salaki mere imah salaki mere baju salaki nah ai perasaan dikoncar teuing disebutna pelakor. Galau atuh da serial jaga riksa kehormatan anak kartos komo atuh ieu mah aduh nu hiji polwan nu hiji kepolisian rumah tanggana keren ibu tapi cek urang mah talung ustad sih apaan ustad mah lamun nitah nyaho ge umi tos nyangu teu acan polisi mah moal bisaeut moal ustad mah umi tos nyangu teu acan abi da bijaksana pan ustad mah wios we urang puasa matak begung awakna teh Pak beda jeung polisi mah geus nyangu acan teu acan prit ditilang suku aing komo TNI mah beuki bobog TNI mah lamun tutah-tutah teh kudu make 86 wae Pak gerak nyangu siap 86 matak cek urang gitu boga salaki mah talung ka ustad mah bijak kalemnya tapi itu takdirna polisi jeung polwan keren cocok cek logika manusia nya sing sakinah mawadah warohmah we kena heuh gaji 26 kalede bebari beungharna ada beunghar mah lain ku gaji gede ku rik-rik demi matak bener filosofi urang Sunda tepatna daerah Tasik sok aya Pencaksilat di dia ya talala kita simbol Pencaksilat prung padungdung manggung prak golempang jampang padungdung igel pencanu rusuh tepakna tepak tilu bampak do kung pak tung bang tung ting tung kung pang dong kung pak dong kung pang dong kung pak dong kung tak ieu sinen penca geuning aya eta sengak bro istri golempang mah kalem lalaki rusuh padungdung istri golempang kalem matak simbolna tarompet teret anu matak tunuh teh geuning tet padungdung lalaki golempang awewe padungdung igel pencanu rusuh golempang igel pencanu kalem lalaki rusuh usaha pamajikan kalem balanya pibeung hareup lalaki rusuh usaha pamajikan rusuh nganyuk wah kacau matak itu simbol Jawa Barat ngaranna Pencaksilat prung padungdung manggung prak golempang jampang lalaki rusuh usaha pamajikan kalem balanya pibeung hareup
Matak bapak-bapak lamun balanya tuntun pamajikan teh kali-kali mah 2 bulan sakali mah bawa kamol ulah iker bobogohan jiga nu heueuh. Geus rumah tangga ceklan leungeun teh kamol. Aduh, tangke balik terangkeun. Cek pamajikan teh bapak tadi kuat romantis abdi cecepengan panangan. Cek bapak teh urang mah lain romantis. Nganuhun maneh dikencarkeun sagala dikokot. Matak wayana Pak ceceklan leungeunna nyokot slop dudut, nyokot tiung dudut. Balanya kitu mah 7 poe baeudna kita. Hafizat kamalika wa nafsi. Tugas lalaki arijalu qawwamuna 'ala nisa, salaki adalah pemimpin. Ngaran pemimpin hampura Pak. Orang Sunda boga deui filosofi sawer panganten. Bulung bung jalan rahayu ngembat jalan nala rabi. Bieu mah abdi di Tasik di belah itu di Cigentong. Nyata nyanyi itu ada hajatnya 200, 300, pengantin istri 400, pengantin pemogot 2. Itu dia di situ yang dia bolong bung jalan rahayu ngembat jalan nala rabi moal ka eureun can ka dieu awor kedal ucap amal buru da moal biasa rorog sawah amal nyoba dengan kewajiban tapi naku kudu kaburu amin tapi naku kudu sabanding ti lahir nepi ka batin. Asep mimiti diuruk dangukeun ku 2 cepil simpen di manah nu jemba lilanya ayeuna mah beda deui zaman hidup lalagasan teu aya anu meuredi saur Rasulullah estu agama mah entong jadi padahal horoy saur Rasulullah estu agama mah tetepuhit nyubadanan kawajiban tapi na kudu sabanding ti lahir nepi ka batin ti dunya parat akhirat amin ya robbal alamin mugi Gusti nang tayungan wur abur tah filosofi lalaki teh wur abur kudu bisa ngabur ka pamajikan artina mere napako lahir mere napako batin lahir ya ku dunya batin ya ku agama lahir dunya imah pageuh baju teh daar sebe hayang geulis pek dangdanan hayang nurut pek contohan hayang jongjon rasikoan cocok hayang geulis dangdanan hayang nurut contohan hayang jongjon rasikoan tugas salaki perhatikan salat subuhna cium keningna mah kitu geura netepan subuh teh salaki nu nya lahirnya batin euing jeung ieu teh da eta mah keur panganten dari ibu sekolot kitu mangke bapak sok cium kening pamajikan kumaha cek pamajikan maneh aya pangabutuhnya ngadon ngamuk mere napako lahir mere napako batin lahir ku dunya batin ku agama lahiriah perhatikan dunya na perhatikan agama na ini lahir batin berarti tugas salaki. 2 tugas salaki latagdob temenang gede amak lalaki pamajikan buat baeud jemedad-jemedudkeun bae tong ditanya naha wajar baeud bapak nu kudu loba pertanyaan ilmu psikologis mengatakan lalaki dikawasa ku akal pamajikan dikawasa ku perasaan maka tugas na rumah tangga lalaki ngakal pamajikan ngakeul lalaki ngarah pamajikan pasti ngarih bapak kumisan ejeng janggotan era lamun bapak buat baeud jemedad-jemedud kumis panjang janggot panjang baeud da jiga lele useupeun atuh matak lamun aya lalaki nu sok buat baeud dirok usuk deui mah mun ibu dek bawat baut oge sedak dengkak mangsa bodoh da ibu mau kumis eueuh janggot eueuh baut lucu
kumaha tuh kuduna lamun pamajikan keur baeut latak do Pak tong kapancing ku emosi pamajikan tanya awak aya naon awak urang nepi ka pamajikan baeut ka urang geura toong padaringan ternyata beas kosong geura toong lipstika geus dicokelan ku bilik geura tempo wedakna geus molongo tengahna geura tempo budak hayang jajan ngadat eueuh duitna toh tukang baso ibu nolol tina janela oh paingan baeut meureun hayang jajan bapak tampil sebagai pamimpin mah rumasa bapak nu salah aya ieu teh acis 6 juta pamajikan keur baeut asongkeun kana gadona 6 juta kuring yakin jug nangkep lain tadi. Inilah solusi lalaki. Jadi lamun bapak-bapak sok buat baut hampura eta teh lalaki lain. Lalaki waktu menang buat baut teangan solusi kunaon pamajikan kitu tong ditanya lamun pamajikan keur baut lantaran lamun ditanya menyegag kunaon mah baut ku sia tuh kalah kabeuki nyeri hate mendingan nanya awak urang aya naon awak urang nepi ka pamajikan baeud ka urang weh telo terendusan bisa ka isaan telo sodikin sing jalujur na rumah tangga sing jalujur dina rumah tangga nama gejeun kudu jujur pang nyeri-nyeri na nu ngaran pamajikan lamun dibohongan bener leuwih hadep eurih tapi jujur daripada amis kareueut tapi gedebul bener sabab rumah tangga lain ibarat bobogohan keur bobogohan mah serba indah serba alus serba nikmat jetot ditajong kumaha ceuk pisalakieun ati-ati atuh beb sakit geus sidik getihan disebut sakit teu mikir lamun peting-peting geuning init-initan aduh hoyong martabak coba geus rumah tangga kacadurakeun kayak kitu init ulin-ulinan mawa motor beberek-bekan kahujanan majarkeun iindiaan keur bobogohan geus kieu magara sok ibu mawa motor mogok da dijejak ku ibu teh ceuk aing ganti motor teh geus aya beda mata kuatna rumah tangga iwatiku agama maka lalaki kudu sodikin sing jujur nying hareupan pamajikan sing kuat nying hareupan adat gorengna pamajikan kaopat birrul walidain sing hade ka indung sing hade kanu jadi bapa sing alus ka indung sing hade kanu jadi bapa sabab kikian teh modal gede nu nyakolakeun indung bapa beak sawah indung bapa nepi ka boga pangkat jasana indung bapa matak salaki nu alus tong eleh ku pamajikan lamun salaki hayang nyieun kaalusan ka indung bapa teteh tong dicarek naha sabab lalaki boga surga di indung bapana teteh boga surga di salakina malahan mah ingetan ayah kitu gajihan nya urang jajabkeun atuh kanggo si mama jeung si bapa boga duit 10 juta sengsarkeun 3 juta mah bereng ka ditu bereng ka dieu da kolot mah demi Allah teh hayang duit anak tapi diperhatikan ku anak teh kolot mah jadi kabutuh lain duitna ku perhatian anak loba nganyang ka kolot merhatikeun mang nyangukeun bala kecerakan ruang riung bunga kolot menempo minantu kikituan nempo anak babarengan ieu runtut raut sauyun teh katimang harta loba bumbil aya gedong sigrong tapi gurger jeung gurger pas ya kolot menyegruk tengah peuting ceurik naha nepi ka eueuh kasopanan eta nu jadi binantu matak buktikeun rumah tangga sing alus ka indung ka bapa sabab moal aya doa nu paling matih iwati doa indung doa aduh well matak abdi mah asli demi Allah minta doa teh tara ka sasaha ka kolot we da aya keneh alhamdulillah cing teh tadi oge rai maneh can teh ka mana geus gaya pangaosan cing teh mah sabaraha panggung ayeuna heuh cing teh ka hiji ka Garut kadua ka Tasik katilu ka Kuningan aduh cenah mobil teh moal teu heurin nah cing teh mah kejeung heurin oh geuning maneh cenah kamari mawa dodol ti mana Garut ai mawa wajib Cililin ai Boronong Majalaya ari Ganas Subang ai Kadu Majalengka tah ari ti dieu oh anuhun opak rangina meureun eta oge oda can katempo
sing hade ka inung sing hade ka bau inung tumul rahayu bapa tangkalna darajat moal aya anak nu naik darajat lamun goreng ka inung jeung bapana moal aya anak nu sukses lamun goreng ka inung bapana maka suksesna awak urang ternyata aya nu nyegruk tengah peuting nyatana inung jeung bapa urang doana ya Allah salametkeun pun anak widian pun anak seueurkeun milikna pun anak parakeun rezeki pun anak ieu doa nu teu boleh ngalir ti inung bapa kanu jadi anak bener alhamdulillah. Siap itu naon tadi teh mana Pak sorbana mana oh nuju oh ya tuh ya ti urang saware wah lebar si buat teman bukin lo mana Pak ya oh badai ngabangun naon ibu madrasah aduh buat burat oh ngabangun masjid amin atuh alhamdulillah tadi ibu buat itu teh acan papa ibu sok atuh bari bacakeun sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam pahami apa masih sekah sareng di dia kan sareng dia oh ala sareng di dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu pamugi ku urang-urang doakeun pun ati dina ngambah sakara rumah tangga di leuman leuwih ngalakhirati
ku Allah kun fayakun sin sakinah mawadah warahmah. Sakitun kopi hatur billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.